Dua kilo apa lima genap 20 yang biayain dikeri dedek anakannya. Aing ngarap arep beaing ran ah. Kacang rezeki anak soleh mah mau kemana-mana. Asupun Haram jada sih ya. Kacang aing di daputan. Budak eta warengan kebun baturnya. Udah amat ah, jeung beuleumeuun lumayan. Masa ulah tahu geus amat. Neng. Kacang ya. I believe I can fly. I believe I can fly. Rezeki poe nama nomplok, pokoknya mah kacang menang, awe menang, pokoknya mah rezeki anak soleh. Ali geng ah, baeng besi langit. Aduh, kemarin Neng, manggil baeng toh. Woi, sia saha? Nya sia ku jore. Suruh ngalunjak budak-budak di hakan gue. Macam-macam sia. Aing menanyakan serius. Baeng longit. Woi budak, besok ketinggalan ya. Aing balik sion, mendingan mancing heula. Plok-plok, buah pinang, saya nyaplok, ini menang. Beh, beh. Alhamdulillah menang, alhamdulillah, alhamdulillah. Gue sia-sia tein po ayeuna. Jeroan euy. Dasar baeng leungit, menang kos kieu deui. Ripuh. Ainan si Emin. Mahampura mak, bea leungitan. Nu bener si Emin, eta banda aing sok kitu-kituna. Mahampura Emin mak. Si Emin,
gitu loh bana bisa leungit gitu haram jadah sia. Jadah sia kurang ngajar sia. Ampun mah, ampun. Aing ku suwe-suwe deui mainna. Pokona mah teu ngarti aing bae kudu aya deui sia gerepengan kali itu lah cerik doang sebisana. Oh mah oh. Ulah heuh doang sia ulah kebalik sia bae can kapanggih mah. Mbak. Mbak. Kemana ya Mbak Aing? Dasar geus penting. Balik sieun beuteung lapar. Ripuh pokona mah sancang kapanggih mah. Aha, aing boga akal ya supaya bisa balik. Ini dia solusinya. The Bluetooth device is ready to pair. Gawean ku make alat ieu. Alhamdulillah mah, sampai kepanggih. Mah dengekeun tah? Dengekeun. Alhamdulillah terus kapanggih mamin gerasup gendahar kades ya. Haram jadah ta Emin. Dia mah suara radio lain suara embe. Emin.